Rongsok, rongsok. Rongsok. Aduh, capek na euy. Aduh. Aing geus dilatih dengan rongsok aduh. Ting Gusti usaha esena euy. Kumaha teh beungharna ayeuna rongsok ieu wae aduh. Yang sisa deh tuh perbesiannya ayahnya nya aduh. Aduh, ya aing geus kieu ya. Hayang duit teh mani hese teuing. Nu nyerpis geus dilatih di Barawa. Nu nambal harianeun eueuh. Geus para rusing geus teh. Bayareun loba. Ya aing mah kudu ti endi aing geus kieu nya. Nu nambal-nambal acan deui geus sapoe euy. Rongsok, rongsok, rongsok. Aduh, rongsok, rongsok. Tukang rongsok nyen kapusing. Gandeng. Rongsok. Dek, uga rongsok teu? Oh, uang teu boga. Sok bohong ieu loba ya. Rongsokan tah. Mun ku aing ieu dirongsokeun, aing kudu usaha naon? Eta sebleker usaha eta, mau dirongsokeun. Sebleker. Nu batur. Aing keur bulu pisan rongsok euy, hayang tina perbesian aing teh mun aya mah. Udah loba, tapi da aing mah ieu mah da itu barang batur, ieu tempat usaha urang, alat-alat jeung usaha. Kudu kumaha tuh? Eta aya baskom nu kitu lah aing lah beunghar nu kitu mah, hayang beusi mah tara beunghar. Oh, weuh sakali deui eueuh bener. Aing kumaha? Hampura bae. Neangan bae tuh ka tukang mah ditu sugan aya. Eueuh pisan. Eueuh. Aing mah ratu butuh duit gitu. Lain teu butuh duit, sanu teu butuh duit atuh, mun keur paila kieu. Tepat teu api duitna ge. Aing rongsokeun. Oh, wah dang, wah. Aing kumaha tuh? Emang butuh duit jeung naon gitu? Aing aya bayareun ieu teh aya nu nagih. Engke sore deui nepikeun ka wayah kieu ieu. Wah anu nambal-nambal acan jeung eueuh nu mawa servisan. Aing bari nginjem atuh asup tetegaan. Kan engke peupeujam boga rongsok ka aing keun. Tong kasahakeun Oh, atuh. Tuh aing bari nginjem. Butuh 200 butuhna. Loba-loba teuing atuh. Hade engke mun rongsok coba baturkeun. Aing mah aing nginjem mah aing asa mal bisa ngabalikeun. Kumaha tuh? Oh isukan ieu kumpulkeun tah. Engke bayarna hade utang itu ku rongsok, asal besi aing mah. Oh atuh gitu mah. Nah, kan jadi teh jadi hutang aing mah. Ngan isukan mun boga barang he. Doakeun aing rongsok tara beunghar. Aku aing bari nginjem heula. Nuhun pisan aduh. Siap. Aduh. Keur eueuh duit teh deui. Jangan ka tukang isukan aya nya, didoakeun jeung menang barangna. Saminggu deui loba tuh rongsok aing. Mun ka dieu deui. Aya. Oh siap. Oke, sok. Jir, si Adang euy. Rongsok jadi beunghar kitu nya. Wah aing ge pindah wae kana tukang rongsok. Tapi nu penting mah euy, engke burit aing bisa bayar. Jik, uang mainan si goblok. Buah edan najis barang aing ku aing dirongsokeun.